Assalamualaikum, Sampurasun. Ketepang di Desa Mulyasari YouTube channel. Alhamdulillah parehuma nu kamari asa teh karaosna nembe kamari diasekan ayeuna tos bener hejo tos tarungkul karena 2 mingguan deui ge dupi nama tos konengnya tos tiasa dipanen. Tiasa katawis ieu dina layar seueur tali anu pasulabreng kali itu kadieu nya tali nu hanerang eta aya ge tali rapia nya maksud nama eta tali dipasang teh kanggo nyingsienan manuk gitu. Tapi nu sieunna nama jigana manuk teh ngan hiji dua seseueur nama waranian manuk teh. Salian ti tali nu pasulabreng oge patani di dieu marasang kokomprang sareng bebegig. Kokomprang teh hiji alat anu didamel tina kaleng-kaleng tilas kue biasa nama. Jadi di nalika eta kokomprang dibedol ti saung teh kasada gelombrang gitu nya. Harapanna nama supaya manukna mabur reuaseun gitu nguping soran neuting golombrang. Tah eta nu nembe kokomprangnya dikenyet-kenyet di saung jadi sarana gelombrang-gelombrang manuk wangi nu caket kokomprang eta reuaseun gitu langsung malangkat deui. Nah ieu mah bebegig ye nya sami gitu bebegig oge kanggo nyingsienan manuk salian ti manuk oge kanggo nyingsienan pami teh mah pami aya mah bedul ngan mudah-mudahan bedul mah teu aya nya. Itu nu gerembal eta tangkal peuteuy lantoro manuk teh biasana upami digebahkeun ti parehuma halibeurna teh ka dieu ka peuteuy lantoro ieu tah nya rumput gitu. Kan lamun kudu diudag-udag nepi ka tangkal peuteuy masa mogok kitu nya komo kaayaan kondisina ieu jiga kieu ayeuna hujan jareblog laleueur jadi kada sayogi bandring nya aya sih aya bandring mah ieu tos nyampak mung di dieu teh sesah milarian batu gitu. Jadi upami hoyong mendakan batu teh siga milarian jarum dina jarami hese. Ku kituna upami abdi bade babandring anggo ketepel ieu peloran teu kangge batu tapi ngangge taneuh nu di buleud-buleud diantep heula kenging sadinten da engke enjing oge taneuh teh bakal teuas kitu nya tiasa dianggo pelor kanggo ketepel. Ayo ayeuna abdi bade ngadamel heula pelor ketepel tina taneuh. Ayo urang ngiring. Nah ieu kebun boled teh leorna mah koit sadayana nya mung hiji dua eta ge teu balener hirupna tapi alhamdulillah boled mah harirup saraya. Mungkin sateu acan sasih saum urang panen boled urang ngadamel candil. Ayeuna urang ngadamel pelor kanggo bandring teh nya kanggo ketepelnya ngala tina taneuh. Nah ieu dibuleud-buleud kumargi di dia sesah milarian batunya da ieu tas tiasa pelor.
Nah, tos gaduh pelornya lumayan lah, nemung sakadik oge cekap sakieu malah. Ayeuna urang jaga manuk deui. Mang eta kembang naon maneh sae kitu? Ieu kembang pacing. Hatur nuhun kasadayana nu parantos manco di payunan channel YouTube Desa Mulyasari. Kanu parantos subscribe hatur nuhun, kanu teu acan subscribe mangga diantos tangtos di subscribe balik. Ayeuna abdi bade ngalajengkeun deui ngaroris kebon jaga manuk bari ngabako karesan teh gaduh bako cap anggrek. Segar gitu pami nuju haleum kieu mah ngabako heula. Ayeuna nuju masang bebegik.